Benjo, celengan saya sih tak? Celengan Benjo lah. Jo, saya jo bukan celengan. Iya dong, Benjo gitu loh. Si anak kalem, rajin menabung, dan tidak sombong. Dan tidak pernah ngoperan sabun. Oh bener. Emang nama Sadil, pagawai anak unggal poe. Ngoperan sabun, be, ngocok, be. Ini usia. Ulah buka air. Lagi mau Sadil mah aneh, hobi sih ngocok, be. Kumain be. Tapi tak gagal amat celengan saya jo. Jatuh mah celengan 100 ribuan. Heula, keren omang Benjo. Oh keren. Eta nanti buka tah. Mang, ku Benjo, nanti cokot duitna, jeung meuli kembang api. Kan penting malam tahun baru. Ai keren. Kamu segera buka jo. Orang penting pesta kembang api. Yoi. Udah Mang. Mana deui? Ih, duitna ngan sakit doang ya Mang. 5, 6, 7.000 doang. Oh, 7.000 doang. Jelema edan saya benjo. Ai celengan mau kosugaga celengan 100.000. Ayo sing 7.000. Kumaha ge Mang, benjo mulai yang celengan lagi. Karena saminggu isiana sampai 1.000. Jelas ya benjo. Ju kumaha Mang? Eta duitna kurang meureun ho jeung meuli kembang api mah. Kurang lah. Aduh, padahal mah benjo hayang jasa Mang pesta kembang api peuting. Resep meureun. Hongges jo. Urang dengan budak bayu, urang ajak urunan jeung beli kembang api jeung malam tahun baruan. Nah, ide yang sangat bagus. Sekalian doh, urunan jeung ngaliwat segala jo. Lebih setuju, Mang. Piraku malam tahun baru, entah ngaliwat mah. Terseru lah. Mangkana eta, hongges saya urang ajak anu lain patungan. Gaskeun, Mang. Mang, benjo 7.000 pertama tanya. Oke, tambahan kueng ya. Aing 10.000. Ede, Mang Sadil boga duit. Boga lah, emang yang anak kotak belum buka duit. Oh sih. Ayo saya. Oh sih. Aduh, penting tahun baru. Tapi badot anu ngajak aing ulin ya penting. Piraku aing malam tahun baruan ngajedog bedi imah. Akbar. Sugan aing mah jombe gitu sia, ngagetan aing bae. Eta sia jombi. Sia kok tiba-tiba ada harapan sih? Orang aing teh tadi dongkok kok di dieu. Edan sia. Tapi des ya, ulah khawatir masalah malam tahun baru. Kayak aing penting diajak jalan sia, urang kalun-alun nempo pesta kembang api. Tesu di aing malam tahun baruan di sia. Ulah kitu des, daripada sia malam tahun baruan di imah gabut. Sia mending ulin jeung aing, urang malam tahun baruan berdua. Teu hayang aing mending ngajedog di imah daripada ulin yang sikiring ka kos sia mah. Geus itu mabur lah, ngaganggu aing bae sia. Oh, aing mabur. Tapi pokona mah ke sia aing penting diajak ulin. Oke? Ogah aing mah. Please lah sayang. Suyang sayang bes ya ka aing beringkak bulu aing ngadengin age. Beringkak bulu. Hah. Beringkak bulu jembut ta des. Ih, dasar jelema edan lepas ngomong lamun seret bae. Dipaledog make endog kueng sia mabur moal sia. Emang boleh setega itu des. Bodoh amat. Geus mangkana geura mabur sia bisa dipaledogeun kana beungeut sia kueng ya. Oh, aing mabur ih. Ampun sia mah kuese ku aing diajak seneng-seneng na des. Ku ngomong bae. Geus geura mabur ditu. Oh, aing mabur. Geura mabur. Met, Tip, penting orang nek tahun baruan kemana ya? Pira aku orang ngelumbuk bae di lembur. Lah, subek kos boga bikang bas ya, nanya penting tahun baruan ke mana? Nyaho, geus jomblo sabun kos urang mah. Geus ulah uling ka mana? Mending urang ngaliwat bae penting. Nah, kok bener. Bari bakar-bakar, magang kotok ke, lamun kotokna eueuh, sia kok dipanggang bek. Medan, emang naing naon, mendek dipanggang bae sia mah. Bisa bae bek dipanggang jadi kambing guling, kan beungeut sia mah kos me gunung. Eta sia pinekeun satompel. Gas. Mendingan urang patungan mah yuk, jeung penting bakar-bakar di pos patungan meuli kotok, jeung patungan meuli weteun segala. Nah, boleh, Met. Ya, cobaan pertama. Cobaan amat tompel, main ke naon yuk? Udah, Met. Siar berep mana? Aduh, Met.
Si Subek nges ngaluarkeun muka melas gitu mah geus pasti teu boga duit. Oh, pel geus ketebak we engge. Hodak teboga duit aing. Parah saya Subek. Lagana bena nyakeun penting dek tahu balon ka mana. Ai horeng duit gitu gablog. Hampura aing lah, teboga jualin rongsokan aing mah. Dia sia boga duit henteu, Met. Boga lah aing mah yo. 20.000. Berarti karek aya duit 30.000. Paling ka beli kotok ninit doang duit sakitu mah. Atuh duit sakit maik naon gepel. Guys, urang patungan yuk. Penting urang ngaliwet, bari bakar-bakar, bari nyenet kembang api, jeung ngerayakeun tahun baruan. Nah, cocok Jo. Aing geus patungan ya, jeung silatip duaan. 30.000 jeung acara puting. Wih, cakep aing kitu mah ka Memet. Aing ge geus patungan Met jeung si Benjo, ya 17.000 duaan. 17.000. Oh, Met. Kurang kene lah sakieu mah. Karek aya duit 47.000 doang. Oh, nya. Eta ka Subek ente lu patungan tah. Geus ulah ditanya Jo, tempo be geus ngabahas duit be. Beungeut si Subek mah langsung las gitu, berarti teu boga duit. Pohon amat ya ka Subek mah, kutilok boga duit. Tara heran-heran Benjo mah, tidak habis pikir. Tidak habis pikir bedulan pikri. Oh mang eta maksudna salah hutik doang ge. Salah be pugus ya, Mang. Haus dak kibainya urang kabehan nyalar ngajak anu lain patungan. Sabae teman udah ikut dong dieu. Oh bener, jeung jangan tambahan pan makin rame makin seru pan. Oke, ayo gaskeun. Deal, si aja kalau saya misalnya aing ya jeung si Upin Ipin. Oke, ayo Jo. Kemana orang mang? Kamu nanya. Bacot. Dasar Mamang Edan. Mamang jeung alo 11 12. Otak ngapain sabelah. Karena ge masih sapabrik, Met. Kamu sayo. Sieureupeup ilmu moal sia, malas amat eta beungeut. Emang aing kajen iluan, Met. Kamu sekajeun karunya beng makasih ya. Kakarak seuri mah ti tadi. Nyaho, nyaku manis serina hayang nyekek beng mah. Saking manisna bek senyum sia eta beungeut meni renyak kitu bek aku sireum. Maedan. Tadi mah. Kak sekoeng dah. Ayo. Des, padahal mah aing keur loba duit ieu. Coba sia lamun daek peuting jalan jeung aing mah matak seubeuh beuteung sia. Geus ngahayal malam tahun baruan duaan jeung si Desi ngendong di hotel. Matak kelar meureun. Kos bulan madu. Abeuy, orang kadut keur loba duit Jo. Arang jada doang sia nyorokeun anjing orek kadut. Jauh masa dia mah lamun seret bae. Hayang ngasa andi cakar lalai meureun. Cakar Mang Daday. Eta sia nyorokeun anjing lalai arang jada doang sia. Santai Mang, santai. Kami ka DG ngajak patungan Mang, jeung kepeuting jeung acara tahun baruan. Patungan naon dak? Urang kepeuting ngaliwat, bari jeung bakar-bakar, terus bari nyerit kembang api Mang. Alah, males aing. Aing mah hayang ge malam tahun baruan, duaan jeung ayang bebek Desi. Gampang Mang, masalah teh Desi mah. Kayak ku kami, teh Desina diajakan supaya ilu ngaliwat bareng jeung urang. Moal daekeun si Desi mah. Aing geus tadi ka imahna, aing ngajak jalan peuting. Keukeuh embungeun. Atuh diajak bakar-bakar di lebur mah daekeun Mang. Komo pakai segala acara nyerit kembang api mah. Geus pasti daekeun jasa. Enggak coba ajak ku sia, lamun si Desi daekeun ilu, keke sia ku aing dibere modal, jeung bakar-bakar, jeung beli kembang api yo. Asik. Nu bener ya. Oh, tapi asal si Desi kudu daek ilu, jeung kudu daek mojok jeung aing. Ke sia masak-masak, aing mojok diburi. Oke, masalah gampang kos gitu mah. Honggas kadikeun lah duitna. Embung, pastikeun heula si Desi kudu daek. Karek ieu duit ku dipasarkeun ka sia. Justru eta Mang, si Desi mah kudu bari diiming-iming duit diajakana supaya mainnya tergoda. Oh, tah. Ih, Jo, terpercayaeun. Nyaho, geus kadikeun heula be duitna. Engke lamun teh Desina embungin ilu mah, ku kami duitna langsung dibalikeun kok ka Mang Daday. Oh nya. Aman pokona mah. Geus yo. Eta duit 1 juta. Pastikeun si Desi kudu daekeun. Siap, Jo, cair urang. Gaskeun. Duh, Mang Daday emang bager jasa. Semoga husnul khotimah, Mang. Ieu mah edan atuh teh main kae meureun benjo. Dasar benjo bolon. Teu boga otak sia. Desi. 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 Teh. 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 Desi. Teh. Desi. Teh. Teh. Desi. Kok sini kok kopi sih? Nyaho, maling, Pan. Karek kanan, Semet. Nyaho sorangan tadi si Majelmana galak.
sekarang ge lamun kanyawan, lamun teu kanyawan moal bener da eueuh jelema ge. Oh sih. Makana sari doan ulah ganeng sedik kuncirkeun bisa duaan. Met. Mending cek aing mah teu deui si eta kopina met. Oh, Met, bahaya. Naon sih? Jadi sih beli kopi aing teh sih. Oh teh, ampun teh. Kami kadigen niatna hendak ngajakan teh desi patungan jeung acara peuting bakar-bakar bari ngaliwet jeung bari pesta kembang api urang teh. Oga, mau iluan aing mah harulat. Ayolah teh iluan, tambahan kami jeung belanja. Duit kami kurang. Bodoh amat. Geus gana itu malabur sia bisi dihajaran deui sia ku aing. Tuman jasa malingan kopi aing bae yo. Eta mah si Memet doang teh. Sarua bae. Geus gana itu malabur bisi dihajaran ku aing sia. Eta. Haram jadah doang. Tek kugan tarawang be saria. Warung aing kebel-kebel mah bangkrut di palingan bae mah. Gara-gara sia si Met tenanawan age, tadi si ngamuk be. Nyaho. Lo bohong sih. Kebiasaan sama Met. Sia teh lo omong. Heuy, dah kumaha? Sareas menang ditambahan can. Boro-boro Dil, tadi kami kanu tadesi ndek minta patungan, malah tadesi ngamuk ke kami. Kok bisa? Tah gara-gara si Memet maling kopi teh desi. Eta sia pantesan bae gitu mah. On ka Memet mah eueuh berubahna. Bacot sia benjo, sia geus sarua malingan jajan teh desi. Nyeri tahu. Hanggeus. Tenang dak. Duit mah geus aya di aing ye. Aing boga donatur tuh. Bah, loba amat, Dil. Iyalah, kami matlok gagal dengan donatur. Betul tidak, Dogi? Dogi, Mang. Alah, kan cuma anjing kecil. Dasar memang oon. Oke deh, anjing geus awas, saya pasti dek jurakan aing. Tapi dak, ieu sebenarnya mah idit Mang Dadai. Mang Dadai. Oh, Mang Dadai mere dana 1 juta ya. Tapi syaratnya si Desi kudu ilu. Lamun si Desi to ilu, ieu dana 1 juta bakal dicokot deui ku Mang Dadai. Waduh, tadesi lagi keur marah, mentak ngoldekeun meureun. Si Ongko met nyer gara-gara we Ongko. Iseng yang tadi mah, Dil. Maling si Iseng. Geus tenang, masalah teh desi mah biar Benjo anu ngurus. Percaya ka Benjo? Yakin Sejo bisa ngarayu teh desi supaya daekeun ilu peuting bakar-bakar jeung urang. Tempokeun be, dijamin ku Benjo mah pasti daekeun. Ongos Jo, cek wari kali itu kayak masih Desi. Ya, duit 1 juta cekel ku sia. Sugan be, air bari nyele duit masih Desi daekeun. Oke, Benjo nek anu teh desi lah nya. Kudu sampai daekeun Jo, ho kata duit loba kitu ih. Siap. Apa salahku, apa salah bangetku. Si Desi teu beunang-beunang, si Desi kudu ditubruk dapang. Ngok si meut meureun mah ditubruk dapang. Mah deh si Desi daekeun tok. Keur diajakan ku si Benjo. Kuari si Benjo keur ka imah si Desi, Mang. Sugan be si Desi daekeun. Ku si Benjo sih nu ngajakanna. Tenang be, Mang, nyaho tadesi ilu be peuting bakar-bakar jeung urang. Nyaho tenang be, tenang. Hongos ge, tapi acarana di pos bae nya. Oke. Terus Saria siapin samak. Oke. Jeung naon? Kan aing hayang mojok jeung si Desi. Pokona mah si Desi kudu daekeun. Aing geus kaluar modal gede, 1 juta. Oh, gampang Mang, masalah kos kitu mah bisa diatur jeung Mang Dadai mah. Sip lah. Tapi engke teh desi rejengan Mang. Gantian join. Nah, sia, join. Beungeut sia tah kos jin. Model jin naon Mang geus kieu Mang? Jin laut nu kitu mah. Ini parah ini. Orang jaha yang Mang teh desi. Cicing ulah macam-macam sia. Nyaho, kayak nama kos baca cager sia bek, hayang anu herang be bisaan. Emang cager lah aing mah. Geus kaneng. Ieu mana si Benjo na bae. Sabar ih. Aing hanggeura nyaho pantip si Desi na daekeun apa henteu. Lamun si Desi daekeun, aing neuk mandi ti kuari, peuting supaya seungit neuk lururan heula. Tangguhan be, kedeung ge datang meureun. Tapi mana ge si Benjo na bae. Sabar. Mana dak si Benjo? Tita tadi orang ngadukan kabar ti si Benjo na bae. Oh, angel amat si Benjo. Dil, kumaha ye? Si Benjo kanu tadesi kebelamat. Nyaho aing ge. Geus saya kurang susulan bayu dak. Oh, coba itu susulan. Sia bae, Dil. Aing mah sieun. Sieun teh desi marah keneh ka aing. Moal, geus saya gerang-gerang ka ditu susulan.
Nyawa sih itu, kesel yang nangguan kabar si Benjo. Geus hayu bek, Mek. Ayo. Grandaki. Dah. Nah, anu. Teh, Nek narandai sia ka dari ha? tenang Des, tenang. Kami ka dieu nanyakeun si Benjo. Si Benjo ka dieu wah. Eueuh. Eueuh. Ha eueuh. Kira aku teh si Benjo ka dieu. Ih, si aku tuh percayaan orang eueuh. Nek naon aing bohong. Kemana ke si Benjo Dil? Nya aing ge bingung teh ka si Benjo. Teu beres alos sama Dil. Geus ditu lah. Tejarelas ya, tepuguh-puguh nanyakeun si Benjo ka aing. Oh, saya tuh baik yuk. Bagus ya, Ge? Masuk berapa? Tejarelas ih. Mana si Benjo nak? Mang, cek si Desi, si Benjo mah horing oke masih Desi cenah. Aing mah tok sia si Benjo kayak masih Desi, nak jangan si Desi. Oh, Mang, tadi si Benjo ngomongna kanu tadesi, horengan mah eueuh kanu tadesi. Tebal bener sia mah. Gatot beres kieu mah. Mana duit aing? Balikeun. Masalahna Mang, duit lagi di bawah si Benjo. Eta sia teu ngarti aing mah, duit aing kudu kembali. Dengar itu si Benjo. Oh, geus Mang, tenang be. Coba ke orang balik ke imah, suga si Benjo di imah. Hang itu mah, Bor. Awas bae sia lamun duit aing teu sampai kembali. Perasaan rugi be setiap episode. Aing mah. Jo. Jo. Benjo. Tas. Mang Sandil, hampurannya Mang. Benjo nak nyusul Abah Benjo ke Malaysia. Benjo kangen ke Abah Benjo. Benjo untuk cicing di pagawean Abah Benjo di Malaysia. Sakali deui Benjo minta hampura teu ngajak Mang Sandil. Mang Sandil jaga diri baik-baiknya Mang di imah. Bye Benjo. Jo, setega amat ka aing Jo. Tegas ya Jo ninggal kene sama Bedi mah. Yang lebih parah deh, saya mau kabur dit Mang Dadai. Mantak aing di bae madu be aku Mang Dadai. Aduh, Benjo, Benjo. Mang, ayo Mang, ngojek, aturkeun Benjo ka pagawean Abah Di mana emang pegawainya? di Malaysia. Etasya di Malaysia. Oh Mang, ayo Mang, aturkeun Benjo. Hongges Benjo, ayo ayo nganturkeun saya ke bandara. Ulah ke bandara Mang, langsung aturkeun Benjo ka Malaysia bae. Nama dan Benjo, kira aku nak ke Malaysia naik ojek baik. Naik pesawat lah, kan Malaysia mah jauh. Kajen Mang jauh ge, soalnya lamun naik pesawat mah ongkosna bisi mahal Mang, duit Benjo bisa cukup. Ayo Mang ih. Bung bung, jelma dan si Benjo. Ayo Mang, hayu ih, please aturkeun Benjo hayu. Bung. Gerahan Mang ih. Dasar si jelma badar. Si Benjo kabur ke Malaysia. Odak, mainan undaan surat di imah. Yo, surat nage. Coba cepet. Baca. Mang Sandil, hampurannya Mang. Benjo ndek nyusul Abah Benjo ke Malaysia. Benjo kangen ke Abah Benjo. Benjo ndek cicing di pagawean Abah Benjo di Malaysia. Sekali deui Benjo hampura ente ngajak Mang Sandil. Jaga diri baik-baiknya Mang di imah. Bye, Benjo. Haram jada teh si Benjo Sandil. Teu ngarti aing mah gantian duit aing ku sia. Gantian di mana mau ditobak itu? Bodoh amat. Pokoknya tergantian disita ku aing mah sia. Ulah Mang, lamun di orang di situ orang hes di mana? HSB di kanan kebo sekalian sia kawin di kebo Mang Jarot. Sia. Sandil, alas ya. Waduh, si Benjo. Kira si Benjo. Mang, kunaon ini si Benjo? Jelma dan tuh alas ya mah. Tadi mentang aja menganturkan ke Malaysia. Ditonjok baik wae banget tengah goler. Parah amat, Mang. Jengkel main ke alus ya. Bismillah, kain dik mabur. Met kita met. Coba ini tas yuk. Ini sih. Nah, iya anjing bro. Syok. Nah,
Unyepnya sekali. Kalau orang geus pingsan, digebugan ke karunya. Siap. Nyaho, belum tahu mau jadi gerbang. Dak, tulungan dak bawa ka imah. Pahayang aing. Loh, siapa tah? Urusan ku sia. Yo gara-gara sia terjadi betul. Woi, kemarahan tulungan yeuh. Balik ka mah. Jo, udang Jo. Aduh, aing. Waduh. Jo. Aing geus mau cai. Kabur to jadi. Nyusahkeun basa manu aya. Sing tibranya Jo, hesna di dieu, aing balik. Kedeng, aing boga lagu jeung sia. Benjo bobo. Oh, benjo bobo. Kalau tidak bobo digegel dadai. Geus Jo nya, aing balik.